mana, Neng? Tos kantoran, Odang. Oh, kantoran. Saka tuh kade di jalanan, Neng. Nuhun, Odang. Mang, tos di mana, Mang? Siapa makan nanya goblok, nyawa aing keur aral teh. Tapi berusaha melangkah ingin bawa arah. Ayo masih kalau malu ayo ayo. Kita gini maju di mana ayo ya. Siapa makan nanya goblok, nyawa aing keur aral teh. Kita jauh ayo mananya. Eta goblok gudungan. Uya kieu sare kene kok geunah kieu tibra menya. Urang girang aku payan euy. Keur sare aja sana bawa. Urang cari Gusti. Iya tuh tinggali mantas saya gunungan nama wih deui bager malu euy ieu kodam gojila ieu Pak. 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 naon neng ini reuas gitu naon ya teh naon hah Neng bade nganteran ka Mang Ahmad. naon Neng bade nganteran ka Mang Ahmad. aing mah mending nganteran hayo wae nganteran cik atuh ulah ku maneh nganteran teh ku pagawe gerang nganteran mah pan loba meureun nu gawe teh Punten, Pak. Sanes Neng kumawantun kanu jantan sepuh. Ngan abi mah teu wasa ninggal nu damel. Teu tuang teu setuju dinten. Damun teu ku Neng dianteran, Mang Ahmad teh moal kersa tuang. geus kadikeun eta bobokna kadikeun biasana ge ku si Karman atuh nganteran teh Sekali deui punten, Pak.
karma. Ieu teh anyar baju teh. Geus disisih deui. Aya ku kitu nanya, pira ditanya oge. Ketika digulat urang karma kergawe eta teh. Sama digulat, nyai cangkeng ngarasa kurang. Ngalieur kumaha. Mangga neng. Bari nganteran. Mohon ada. Bahaya ini. Si neng nganteran. Mau teu jauh si Karman pasti ngawal ieu mah euy. Bahaya sama yang panggil yang kabur heula. Kumaha bicaraeunana, kumaha bikudueunana Gusti. Si Neng mah nyiksa kanu jadi kolot. Kunaon neng teh? Ngan humaragung wae teh. Ratna mintar sih, Kang. Aman ya, halusna ya. Si Ahmad eta. Saya nama Dunungan. Oh. Paehan we geus si Ahmadna ku Karman ye. Eta naon eta? Wes, Eta. Naon ieu? Nah, eta kongkorong aya di dinya, batu ali aya di dinya. ieu Dunungan cerita nama. Wayang teh geus dibikeun. Terus? Ieu batu alipan geus jadi hak milik deui lamun wayang geus dibikeun. Ah iya pan aya keneh hiji deui. Apan mah HP hiji cek si Ojon teh piwarang kaabikeun ieu mah HP cenah. Engke isuk dibikeun deui. Janjinya isukan. Isi dibikeun itu kan asli ieu mah asli pisan. Awas ya ulah teu dibikeun ya isukan ya. Dan geus dibikeun itu pasanganna hiji. Ngan dewek aya nu rek ditanyakeun ka maneh. Nah, eta batu ali bet aya di dinya. Iraha dewek mikeun ka maneh. Teuing
teuing atuh na meureunna lamun kodamna teu cocok mah balik deui ka dununganna. Aing lieur eta naon batu ari segala. Si Karmannya. Heh, Karman. Daguan sia. Iya orang Badang nih. Mang? Paling mana, Mang? Dedeh teuing. Ieu nu geulis ratna mintarsi. Nepi ka teu bisa dicari. Kumaha urang teh atuh ieu teh? Duka atuh Kang. Si geulis teh mitos teh tiasa dicarek pisan. Dedeh teuing ieu nu geulis. Nyimas mintarsi. Nepi ka teu bisa dicarek pisan. Kumaha nyareatanana? Heuh da kusabab akang ge bingung. Teu bisa nyarekeun nu geulis teh. Majar meneng raya tinira atinira majar meneng layar tinira atinira satria tandang batara nang Gane atuh Karman. Nyaho dewek teh keur bingung ieu. Karman mah aya wae. Aduh. Kumaha ya? Lang resmi kasapisan awak sulin raya katon pawarsa. Dong neng dong. Ganeng si goblok. Sia. Ngajakeun wae nya. Jelema teh. Sia. Sasan ngadat. Hai. Awas ya nya. Goblok teh. Pusing aing mah. Pusing. Dasar si Karman teh jelema gelo. Pusing ye. Kunaon Akang ieu? Si Karman atuh da. Tah. Nyaho jelema teh keur lalieur kieu parusing sagala. Si Karman dia kan wayang urang. Wayang mana ieu teh? Aneh yang wayang Jon. Di mana? Di ditu aya wayang loba. Di mana ada di teh? Ayo gerak. Iya kan bisa jadi wayang tah. Ini satu kela di juga. Ini Mang Karman yeuh. Wanya anak kita bisa jadi wayang. Sa si cicing ngalikeun. Ieu nya. Mahal sih kan? Cuy enggak apa. Ela body euy. Oh, dikeun tuh. Nah, dikeun. Sep. Aduh, euy. Aing pokok ieu. Nah, ieu Jon. Set. Kan lah bukna nya cantalian ye. Dah. Bang. Orang wayang-wayang nu asli. Wayang usaha. Orang. Ieu we geus ieu sok cepeng ita, cepeng ieu dah. Wayang nu asli. Tah, ieu tinggal ku aing jadikeun deui ieu na pamajikanna, da si eta mah wayang na pamajikanna loba. Si ieu. Kang, kieu we atuh ayeuna mah Kumaha. si geulis teh hajeun teuing kawin isuk pegat sore. Urang tikahkeun we. Da lamun dicarekan mah bisi kumaha onam. Jaba budak teh awewe hiji-hijina. Heueuh deui nya. Sumuhun Neng. Tapi ari ceuk akang mah mending kieu ayeuna mah nya.
Urang nyieun surat bikin ka petugas kantor urusan agama. Kieu ya. Eta budak teh bogoheun pisan karatna mintarsi. Jeung sok mineng nyuratan, Pak. Nya. Nya sabenerna mah akang ge geus satuju pisan ka eta budak teh. Kahiji budak ngora, kadua beunghar, katiluna geus jadi haji deui. Nya. Tapi ari budakna embungeun mah kumaha? Kieu Neng. Apan anu baris ngawinkeun teh meureun petugas ti KUA panaib teh nya. Ayeuna mah jieunkeun surat weh. Keur manehanana nya. Tulisan penting kudu datang ka dieu. Kitu. Oh gitu. Nya. Kayak atuh orang damalkeun heula nya Kang nya. Nya sok. Ngalikeun ta aing tah. Mawayang mah kieu Jon. Cangeureun maneh. Bang lihat mako dah. Maneh saha? Teuing. Hande non maneh. Aing hayang jadi profesor. Ari maneh. Aing mah hayang jadi Haji Hasan. Sah Haji Hasan. Meh loba duit tapi medit. Jadi tinggalikeun rame sateh. Geus keun bae lamun doksa kita urang nyieun deui atuh tah. Syakar mah udah nyakeun ka Haji Hasan. Mah balik aing mah ah. Saya carekan kudunungan euy. Tah, Kang. Ieu amplopna teh tos aya isian serat sareng artos 500. Oh nya. Arman. Non. Ka dieu. Ka dieu. Mung cenah dicarekan. Moal. Lu tadi mah geus we. Mung sieun. Ka dieu sakedeung ieu aya perlu ye. Alim, duitan. Astagfirullahalazim, nah si Karmannya aya ieu mah aya duitan. Ya gitu. Sabaraha? Nya mojeuh lah 100 yang maneh. Oke, beres. Ari kana duit masih eta mah daek wae. Keun yos da kitu adatna ti dituna. Gan. Ampun, Gan. Naon ampun. Tadi mah wayang, Gan, asli. Sok ka dieu. Mung masih dicarekan. Moal. Ayeuna mah moal janji. Mama janji. Paling carekan abi, Gan. Allahu Akbar nah si Karmannya. Ye, barina ge ye, tah. Ieu kopiah maneh tah tadi sok pake. Da pantes maneh teh make kopiah teh. Wah, bener ieu teh, Gan. Jimat itu tah. Harusnya ieu Tuh, kitu ai kitu mah rada pantes maneh teh leuheung. Oke, poho mau nyawayang. Sok nyonya wayang wae deui nya. Sok kade. Nuhun atuh, Gan. Sok diuk tadi dinya. Naon juragan ieu teh? Ieu man euy. Dewek aya pancen keur maneh. Maneh kudu nepikeun ieu surat ka kantor urusan agama. Kapan naib juragan? Tah, eta geuning maneh calakamat. Oh, Gan. Apa sok ka dieu Pak Naib mah? Heeh, jadi kieu man. Kela sok ka dieu kumaha? Ih, sok ka dieu, Gan. Sok nanyakeun wae Ratna Mindarsi. Pan ditolak wae ku si ibu tidak wae balik. Karek nepi gerbang tidak balik. Nya aneh teh mah.
Henteu, Ardi teh tah balik mah, Kang. Tapi dah, Ari Ratna nambung mah kumaha. Oh, ditolak ku Ratna Mintarsi. Ku si Akang. geulis. Heug atuh kitu mah teh naon. Mending abi dan hideung mending tepuguh we itu mah. Tah yang teuing geus kieu mah. Maneh ku kami ditugaskeun nepikeun ieu surat ka eta Naim nya. Bejakeun penting kudu datang ka dieu. Bejakeun ieu surat ti Mamah Haji. Bisa beres gan ieu surat tepi. Terus Buruhna iraha. aya buruh masak buru-buru ini bikeun burukeun. Ayeuna kan Ayeuna nah pira ku minggu hareup. dieu kan teh. Naon deui? Teh budak teh nyeri bedeung di imah. Terus dewek kudu kumaha mun budak ilaing nyeri beuteung. Coba di kenteng bocor kan. Allahu Akbar nah hanya geus balik buru ini. Pamajikan dikerja deui kan. Teu hayang nyaho urusan ilaing sok ini buru. Teu bisa kasbon. Wah sok ini Oh, euy. buru-buru ieu teh aeh naha naon deui balik deui Jiwan yang tinggal pandai menang dalam bangkrut lain. nah hanya Siap beres. kumaha sia nah hanya lain ai sikaran menit ka sebeleumnya Danatil wakul dilna Paling mana, Mang? Kikal bajri ajmala Padola Tu adipil Paling mana, Mang? Mudolila Bang Ahmad? Paling mana? Gening Mang? kenyana Gelislir bulan purnama Jadi buah ati anami dede kabina-bina Mun Mang? temut kana Di mana, Mang? kodar tinangtos anate sa Mang Karman? Bantuan atuh, Mang. Aduh Bodoh. masih kasobar Abodo. emutkeun nasib jeung kodar Mang Karman? Bantuan atuh, Mang. Kabodo. Mang? Paling mana, Mang? Duh neng gening teu nyana gelislir bulan purnama jadi buah ati anak ni dede kabina-bina mun teu emut kana kodar tinangtos anak desa Euy, suarana si beureum teh lah. aduh neng masing kasobar Didenge-denge mah euy. Meunah oge si beureum suarana. nasib Mang? jeung kodar Paling mana, Mang? Mang? Dedeh teuing. Sigah nama si Mamang teh bogoh ka Neng. Da dina sindiran nama Neng bae. Ngan meureun si Mamang teh ngarasa tenggang. Pedah Neng jami gaduh, jami aya. Mang, dunia teh gening sapertos impian. Kagungan truk 20 asanya. Kagungan mobil kol 20 asanya. Da gening eta mah sakabeh lagi ngimpi. Ari gurinjal teh pas udang tabu genep. Gusti teu aya pelek hiji-hiji acan.
tah mang jami ge sapertos kitu ulah asa ning loba ku harta asa aing warah keneh teu inget weh kanu maot teh nyameureunana karena kurang kanu ibadahna teh ya ieu aing teu deungeun keun we jami sapertos kitu mah jami nu kitu teh sami pisan sareng eta ngimpi harta disodakohkeun asanya masihkeun amal jariah ge asanya sagala asanya tapi tempo maot teu aya sagurindel-gurindel acan faratali babunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururun wa an'ama kabani banabunya nahu fa'akomahu falamas tawamakot banahu fahadama Danatil wakol dilnat kikal bajri ajmala padola pu adipil hawaki mudolila duh neng gening teu nyana gelis lir bulan purnama jadi buah ati anami dede kabina-bina mun teu emut kana kodar tinantos anate sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar geuning eta si Mang Ahmad teh hayu atuh Mang urang kasaung geura tuang
Punten Neng, Mangga. itu seharus si bapak geram mulang. Si bapak tos amak-amakan. Oh, muna tuh. Sok we Mang Odang ti payun. Mau Neng. Mang, Neng ti payunnya. Enggak, Neng. Duh, gelis, anjeun mah gelis tugu melis. Beunghar teu bebeunghar. Kudaek kanteran anak amamang. Tapi ka asup-asupa. Ya Allah, gelis doakeun ku mamang. Sing dipaparin kasabaran, katawakala. Sarang manfaat ilmu dunia sinarang akhirat. Ada Dani Heh, geus di mana? Rek kikituan wae maneh teh. Geus, ti samet ayeuna montong sok untar anter deui. Naon kahayang maneh dicomponan ku aing. Sok itu. Ajedog sia di kamar. Montong ka luar-luar deui. Kawin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadek kalabat. Aduh, sehat. Alhamdulillah. Terus di piurang calik ya, Can? Siap. Sok, tali. Wah. Jadi ye kawin ye. Sebab sabarakali dewek geus nyuratan. Sigana cunuk waktu ningang kana mangsa ieu mah ye. Aya naon? Iya, abdi teh Panaim. Di piwarang ku Mama Haji, piwarang nyangakeun surat ka Panaim. Mangga atuh diaos heula. Aosnya. Mangga. Kahatur.